Mama sembahan abdi lahir sareng batin. Abdi hapunten tina segala rupi kalepatan. Atur nuhun Mama atas ngelorok ngagedeken ngetik ngadidik abdi duki kasa ageng kieu. Abdi tak cantiasa mulang tarima mung saukur nyusahkan bae Mama sanaos itu hapunten abdi doakan abdi mugi aya dina kabahagiaan salamina mah. Antawis salira indah Siti Nurwalidah Mujahidah SPD salamina bakal langgeng mayang henteu aya halangan harungan naon sareng hiji pameget anu bakal janten imam ngagentos kanyaah nu jadi indung jeung bapa nyaeta Cep Haris Fadil Abdurrahman SPD. Sakedapan bager sumangga linggih heula dina kursi palih dia. Sebuah hadirin sadayana manawi ka audio cekap dikosongkeun heula nya set. Cunduk waktu nur hayu ninggang mangsa nu sampurna malati ligerna ati campaka mangkat nadada kembang tanjung nu kumulung nadawi di kali perhatosan ti sadayana acara ngaras sareng siraman neng indah Siti Nurwalidah Mujahidah SPD. Ngalangkungan sanggarias restu singgih rias make up wedding rias make up artis profesional kujisim kuring sejak di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi anu dipihormat sugrining puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehing dina waktos ieu urang parantos tiasa kemparium mungpulung jonghok amprok hempak merbayak sasuja nyakseni hiji acara ngaras sareng siraman nu geulis neng indah. Didedel ku sabaraha pendor manawi foto disanggakeun ka MPL Fotografi Project, video shooting disanggakeun ka Aldi Alia Video Shooting, audio sound system disanggakeun ka Alzena Audio Sound System. Bager geulis indah Siti Nurwalidah Mujahidah SPD. Dinten ieu utami dinten enjing bager salira bakal ngalakonan pengalaman hirup anu moal tiasa di alaman dua kali. Dinten enjing salira bakal mungkas mangsa lalagasan, berarti poe ieu salira terakhir sareng dinten enjing lalagasan kadituna bager anaki hidup bakal rumah tangga hirup paduduan sareng pasangan anu parantos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cep Haris Fadil Abdurrahman SPD. Mugia ieu Cep Haris Fadil Abdurrahman sing janten imam anu sae, sing janten kepala rumah tangga anu bertanggung jawab nyandak kashaira salamet di dunia parat natra tuki ka bageun mengpeng di dieu keur ngarariung ibu bapak kalih kadang wargi sadaya pamali hiji putra anu sajalu mampah ngantunkeun ieu wengkon
tanpa doa restu tinu janten ibu ramaku anjeun dikawit ku bismillahirrohmanirrohim ngadeg bager anaki urang ngabujang kanu janten ibu kali rama bismillahirrohmanirrohim antos sakedap gelis indah Siti Nurwati baheula hidup keur leutik ku janten mama diaping dijaring ditimang-timang dipikaulas dipikaasih dipikanyaan urang tepangan lu jadi mama bagi neleng nengkung anak king puputona ati dedeh gelis putra mama dedehnya tan wangeuna gelis indah Siti Nurwalida geura tetep ku hidup saha payunan anjeun bager moal aya salira gumelar ka alam dunya tanpa syariatna indung jeung bapa hidup bager urang nyoreang ka alam tukang mangsa hidup nuju di kakandung ku janten mama sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi induh geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup lain barang anu enteng gelis tapi barang bangga anu aya dina wanci harita indah gelis anak nu jadi indung kasiksa lahir jeung batin ngakandung hidup 3 bulan sakali nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyeng 5 bulan 6 bulan mural jeung seban numbuk di 8 bulan gelis indah nu jadi mamah kasiksa lahir jeung batin apal panjangna peuting sami sareng ingkang rama bageut nu jadi bapa ngamarojengja nu nuhun ka nu Maha Agung sangkan salira nu nuju dikandung mulus rahayu berkah salam dugi kawancina Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun salira gumelar ka alam dunya nu jadi mamah narohkeun nyawa jeung raga getih burah bareh kesa ngagaraja Masya Allah, alhamdulillah salira dirawu, dipangku, dipikanya, dipikaulas, dipikasi, dipikaukiwar. Dibekelan kuru janten rama harita, kalimah toibah adan anu munggaran kana pangdangu hidup bageut. Sangkan hidup tumuwuh ranjung rahayu nambat darajat hirup di alam dunia. Salamina aya dina panantayunan Allah Subhanahu wa taala. Gelis anaki bager poe ieu aya dina payunan ibu salira sate acan miang ngalap berkah ridallahi bidal walidain wasutullahi bisutil walidain sakadapan urang nyarios heula kanu janten mamah hidup bager nada widi nada pangdoa tinu janten ibu hidup Mama sembahan abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina segala rupi kelepatan atur nuhun mama atas ngelorok ngagedikeun ngetik ngadidik abdi duki ka saageng kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima
mung saukur nyusahkan baik mama sanaos gitu. Hapunten abdi, doakan abdi mugi aya dina kabahagiaan salamina mah. Gelis yang indah putra mama, doa sareng pangampura mama mal kudu dipenta bager mama ngarorot nggedekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis. Aduh jung geura rumah tangga geura laki-laki geura hontal kebahagiaan hirup lahir batin kung mama didoakan pisan gelis. Gelis indah kadang ku hidup nu jadi mamah ngakandung hidup salira gubrag ka alam dunya dipikanya dipikaulas dipikasi nepi ka kiwari gelis teu hayang dipulang tarima teu hayang dibalas jasa naon dipika hoyong ku anjeunna iwarti hiji anak salira hayang katingali aya dina kabagjaan kasalamatan dunya rabuh akhirat tos kadangu di jerung laku bageut anakku insyaallah naon rupi pamaksadan hidup dinten enjing bakal laksana bageut ngalap berkah mengpeung aya payeuneun salira geura candak ieu lamun bodas sok simpen dina lahunan hidup lajeng nyuhunkeun widi candak gelis dampa sampean ibu hidup kana lahunan hidup tah ieu jadi saksi dampa sampean ibu hidup dampa sampean ibu hidup anu penuh perjuangan gelis dug hulupat nyawa ngabelaan hidup kaler kidul wetan duka sabaraha puluh ribu lengka bager alhamdulillah dugi kaki wari masih kene damang masih kene sehat gelis bager sawarga aya dina handapeun dampa sampean ibu hidup di ayat saya kembang bakti niatan ku emutan anu ikhlas sok kurang wasuh kurang bersihan dampa sampean ibu hidup bismillahirrahmanirrahim astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mudah-mudahan Ibu Rahma abdi salamina aya dina kakasih aya dina kelas kaasih salira Gusti luyu anjeunna sareng mikanyaah ka abdi ti kawit alit dugi ka sageungki cekap geulis anaki lajeng ieu aya lisah wangi cu sok sakedik diwangian mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten wawangi engke dina kahirupan rumah tangga hidup akeun insyaallah dina rumah tangga salira aya dina kabagjaan aya dina kaberkahan oge salamina bager aya dina kariduan Ibu Rahma salira anu ayeuna dampa sampeana nuju dipangkeun ku salira alhamdulillah rabbil alamin cekak bager naki lajeng lungsurkeun su neng rada mengker rada mundur sakedik pancelengkeun emutan cepeng dampa sampean ibu hidup sok nyuuh dina lahunan anak moal ka alaman deui geulis indah sok subujud bismillahirrahmanirrahim mama abdi hapunten duh mama nu meninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap geulis sok dirangkul mamahna hareboskeun kana cepi mama ya abdi indah putra mama naon hartosna digumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran jadi mama teh sesah ku abdi repot ku abdi dinten enjing abdi bade mia
hapunten sakali di lahir batin abdi mama. Mugi mama sing damang sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagja. Sapalih deui geulis dirangkuna sapalih deui ya. Geulis indah. Cimat mamah lahir jeung batin. Jumbakeun. Didoakeun ku mamah sing panjang umur panjang jodoh babari milik rizkin. Hampura bisi mamah sok nyarekan sok kageurkeun lain hewa lain geuleuh bager. Tapi bakat tingku salira hayang jadi jalma anu tumbuh nanjung rahayu nambat derajat. Cekap geulis. Neng diisun taar mamah diisun ku salira. Alhamdulillah masyaallah. Lajeng si neng diisun taarna ku mamah diisun. Jug geulis sing panjang natah lakon ulah kasabaran dicarita. Ngalih bager kanu janten rama. Sok si deku sakedapan. Indah. Bapak teh kungsi ngayuga. Bapak teh tangkal darajat kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Tadi tos dijugekeun insyaallah dinten enjing nu jadi bapak bakal ngawaris ku kahidep lain ku harta, lain ku banda, lain ku kekayaan geulis indah. Warisan anu paling istimewa ti janten sepuh atanapi ti janten bapak kanu janten putrina nyaeta ku ngawalian hidup nikahkeun hidup. Geulis bager sateu acan enjing ngalaksanakeun tugasna nu jadi ramah hidup. Sami urang nyarios heula nya kanu janten ramah sok kedalisan kamanten. Bapak Sa'duna Jantan Enji abdi bade nikah ka Abang Haris Fadil Abdurrahman. Suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundut ka pangresa bapak kanggo nikahkan abdi ngawalian abdi. Mugi bapak mugi janten keluargi anu bagja di dunia sareng di akhirat bapak. Anaking geulis neng pamundut hidup mangga ku bapa bade dilaksanakeun hidup bade ditikahkeun ku bapa insyaallah diwalian langsung jung bager geura hirup laki rabi mugia aya jodoh di Allah kalayan bagja di dunia rawuh di akhirat. Geulis anaking sami tong salempang tong hariwang dinten enjing ingkang rama bakal ngawaris hidup ku ngawalian salira ditikahkeun ka hiji pameget anu jenengan Cep Haris. Samikeun hormati lawat bager kanu janten rama. Sok candak deui dampa sampean ramah hidup kana lahunan salira. Sok bapak ulah asa-asa cobian di lahun ieu dampa sampean geulis rasakeun geterna rasa nu jadi bapak nya anak deudeuhna ka salira. Geulis anaking tah ieu pisan dampa sampean ramah hidup anu penuh perjuangan. Dug hulu pet nyawa kaler kidul wetan kadang kala kawajiwan mah kapopohokeun. Geulis anaking sami sok ieu aya cai kembang bakti urang kumbah urang wasuh dampa sampean ramah hidup. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri tina kaweningan gali natrat jalan kabagjaan. Alhamdulillah geulis sok dampalna diusap insyaallah ramah salira damang sapapawasna ieu dampa sampean anjeunna jadi saksi ngagedekeun ngabelaan hidup lahir batin dugi ka kiwari lajeng oge sami ieu aya di Sahwangi sok
ngalap berkah simbol siloka. Mudah-mudahan hidup pinuh ku wangi, pinuh ku sesengit. Masya Allah, alhamdulillah. Tah bager moal ka alaman deui sapertos kieu nya cu ngawasu dampa sampean ramah hidup madu kasabaralah mi dilalahun di papangku janten rama. Ayeuna alhamdulillah masih sehat keneh jag-jag waluya tur aya dina pangkonan salira. Cekap bager lungsurkeun cu lajeng mengker sakedapan teras sumujud dina luhureun dampal sampean ramah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga cepeng dampalna bager. Duh Bapa biapunten lahir jeung batin, duh Bapa biapunten lahir jeung batin, hapunten abi hapunten samudaya kalepaatan. Cekap geus sok dirangkul ramakna bager, dirangkul harewaskeun kana tapi apa teh sesahku abdi sami repotku abdi Bapa ngabelaan abdi sakali abdi hapunten lahir batin apa sing damang sing sehat tiasa nyaksian abdi rumah tangga dina kabagjaan. Sapali deui neng geulis dirangkulna sabelah deui bager uket-uket anak geulis jimat Bapa lahir jeung batin. Neng hapunten bra geulis tong salepang tong hariwang geus nepi kana wancina hidup mungkas mangsa lagasan pisah tinu janten indung jeung Bapa pangdoana natrat kanggo salira. Cekap bager diisun taar anu jadi Bapa taar tarang Bapa diisun taar alhamdulillah nuhun oge apa diisun taar si Neng. Masya Allah jeung atuh sing nanjung umurna nambat derajat bih balain. Cekap gelis sok bagai dirangkul dua anak mamah jeung Bapa tah gitu. Bapa kanya kadeu sekali dia pun terlahir batin nya pisan deudeuh pisan kana janten putra. Insya Allah ku pangdoa tinu janten ibu sinareng rama anu wening nganteur kana kabagjaan nu geulis Neng Indah Siti Nurwalidah Muhajjah SPD. Cekap anaki alhamdulillah kanu janten ibu parantos urang nepangan kawargi hidup anu kahiji manawi ka pangersa wajah mangga di tepangan bager sok sumujud nyuuh dina pangkonanana wa abdi hapunten lahir batin wasing damang sing sehat doakeun abdi bilih wae nuju alit abdi seueur talajak tingkah pola anu teu sae abdi hapunten lahir batin doakeun pisan geulis jeung kuatnya cu sing ngahontal kabagjaan. Cekap wa alhamdulillah cekap diisun taar anu geulis kuat jeung bageut sing baraja isukan rumah tangga. Cekap anak lajeng ngalih ka Abah cepeng panangan Abah abdi hapunten lahir batin. Abah sing damang sing panjang yuswa dihapunten pisan geulis gerak cekap geulis dirangkul Abah alhamdulillah hidup jeung nya cu didoakeun ku Abah Haji mugia sing damang sing ahontal kabagjaan lahir batin. Cekap anaki bager alhamdulillah wa abdi hapunten lahir batin atuh nuhun doakeun abdi enjing bade rumah tangga oge uas sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga ayeuna kabagjaan. Cekap geulis dirangkul alhamdulillah hirobbil alamin. Masya Allah. Cekap lajeng kasepuhan gelis urang tepangan mangga palih ditu aya pangarsa wa bi hajah yaum mangga wa abdi hapunten lahir batin doakeun abdi jeung geulis sing tubuh nanjung rahayu nampat darajat tepih balai doakeun wa Masya Allah alhamdulillah.
cekap anaki Masya Allah alhamdulillah lajeng ngalih ka sagedengeunana wa sami hapunten abdi lahir batin doakeun abdi Masya Allah alhamdulillah cekap dirangkul ya dirangkul lajeng ka kasepuhan ka aki wa tanapi sok cepang panangan abdi hapunten lahir abdi hapunten lahir batin doakeun pisan berat cekap ya alhamdulillah Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin hiji deui geulis Masya Allah alhamdulillah sok bager mumpung deukeut atiung jeung Allah alhamdulillah cekah alhamdulillahirabbil alamin jeung geulis anak alhamdulillah gelis jadi masih kena aya wawargian hidup ngarariung urang tepangan cu sok teras lungsur biasa neng dicanak kayak biasa mapah ka dieu jadi aya teh Epa ade Intan Noklia oge raka-rakana mangga yang teras kapal dia yang Teteh Adek Teteh ieu adek dinten ieu abdi hapunten lahir batin hapunten lamun abi aya kelepatan ka Teh Indah sadaya sifat abi anu goreng abi hapunten pisan selamat Teh Indah atas pernikahan Teh Indah. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Tong hilap ka abi sareng sadaya keluarga abi. Mohon ade diteteh nuhun kenti hapunten oge saageng-agengna sakalepatan diteteh bohong disengaja tetapi nuhun teu mugi ate sing sukses doakeun teteh mugi jantung keluarga sakinah mawaddah warohmah rampet baja atuh nitip mama sareng bapa mugi jantung sukses bager sok patarema tangan sareng Masya Allah alhamdulillah dirangkul guys dari dulu alhamdulillah hirup akur jeung dulu sapatuturan sirah bager Masya Allah alhamdulillah cekap ya disun taar si ade nya anak dede oge ade disun di taar raka hidup alhamdulillah lajeng ka dieu kepangan sakadapan sewang mangga teteh bibi oh teh Epa mun teh Epa sok sungkeman bager Masya Allah alhamdulillah sok dirangkul saliwatan sewangnya teh abdi hapunten sok kumawantun alhamdulillah lajeng disun taarna sami ka dieu oge urang tepangan kula wargi sadaya Masya Allah alhamdulillah gitu lajeng ka dieu kawarti salira hapunten abdi lah kita doakeun abdi enjing bade rumah tangga
sok bager di tepangan hiji deui dua deui manawi alhamdulillah jeung tah anu diucapkeun anu disaurkeun ti wargi eta teh doa geulis keur hidang berat menjadi dulurnya ahna deudeuhna kasalira tapi dalah kumaha bager anaki geus nepi ka wanci isukan geura tuturkeun salaki hidup saroge hidup salaki teh pangeran di alam dunia sing turut patuh ku maula ridona saroge hidup insyaallah janten wasilah kasayan cekap bager alhamdulillah masyaallah cekapnya cu atas wios teu ka pengkar oge manawi aya keneh di pengkar nu caket atas tos bager pali dia naik gelis alhamdulillah kapal dia yang sedek gelis tadi sarang rai nu pamegat sadaya amanah ti Allah teh sabaraha haji manawi 4 ieu tos arageun sadayana nu pamegat kasep soleh nu gelis terus kantenan soleha anaking sami sarang tadi rai nu pamegat sok gelis ucapkeun kata-kata terakhir pangintennya kanggo teteh sok silih sirik sok silih pasean tak enjing mah ulah kumawantunnya bager rahing tos aya nu gaduhna Teteh, nuhun. Ya bi intan lai teteh. Intan ieu. Nyuhunkeun dihapunten lahir batin. Tina sadaya kalebatan. Nuhun. Asa mawawantun. Moal kitu sadaya dihapunten. Ya wajeng nikah. Mugia aya di kabiagaan. Janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Ulah hilap kabeh sareng sadaya keluarga. Bismillah Dede teh mohon dihapunten tetoge sami nuhunkeun dihapunten pisan saageng-agengna selama ieu teteh acan tiasa janten teteh anu kedeh mika contoh nu sae kanggo Dede sada mugi Dede sing sukses sing tercapai semua impianna kita teh papa aja juga mama sedang bapak doakan teteh sing jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah sing awet sampai kakek nenek dan dia sayang tambah baik keluarga dunia sang akhirat kita wae teteh insyaallah alhamdulillah intan cepeng panangan teteh gelis sok nyuuh dina lahunan anak teteh nyuuh bagar hapunten intan uga teteh panjang yusua panjang jodoh gampil milik rezeki cekap dirangkul sok sirih rangkul Allahu akbar katingali saroleh soleh alhamdulillah sapalih deui sabelah deui yang dirangkulna jo atur nuhun ka wargi-wargi rencangan damel atanapi sadaya tamu anu parantosna neng bilih atuh aya nu nitip bilih bade dikondisikeun kanggo alasna mangga tiasa miwarang saha atuh Oke Bu Haji bilih aya rencangan anu nitip manggalah dikondisikan bilih bade di hatur nuhun kas anana masyaallah hatur nuhun manap aya nu dipercanten tiasa nyandak eta di pastikan Bu Haji kasaha ieu kanggo ieu disimpen ka ade tapi
tahiji manawi saya diinapkeun heula deknya sok sakantanan mohon sok diinapkeun sakedap deui manawi rengsel atas ieu mah kantun calik bager neng di tengah-tengah calik narada pangkar wanginten sepuh hadirin wargi-wargi insyaallah ti alam aras para malaikat sumebiar ngabagiakeun kepada insan anu parantos dilubarkeun tina segurining kaluputan kalepatan kiwari cilik putih jating bersih celakeran jatining padak nu geulis parantos kenging ridho panang tayungan oge insyaallah natrat Allah subhanahu wa taala ngaridoan kalayan mantena salamina aya dina panang tayungan mantena geulis sateu acan miang wanginten kanyaah kalas kasih kadeudeuk bapa mengpeung aya dina kursi anu tengah neng calikna rada pangker geulis anaking bager tah gitu lajeng tangana anu hiji di kana pundak bapakeun kitu nu kata tingali ku mamah hiji deui yang ka mamah tingali ku mamah ku bapak engke rada ditarik sakedik teras disun kuduaan hiji dua tilu neng kana kamera bager kana kamera disun ku mamah ku bapak damisna tarik rada tarik tak kitu tahan mohon Masya Allah alhamdulillah gelis asli ti ajali endah candak ti kudatna salajengna mangga sadayana tiasa ngadeg dipoto Pak Haji Bu Haji wargi-wargi sadayana mamang bibi oge raina anu diharandap mangga tiasa ngaradeg heula tiasa dipoto heula mangga wawargian anu bade ngiring dipoto mamang bibi uwana sadayana tiasa naik ka pelaminan pendor foto dina dinten ieu ti MPL Photography Project oge sinematik sami ti Sasa sinematik lajeng oge ti Aldi Alia Video Shooting Production. Mangga mohon rerencangan anak atanapi raina bahkan pamitiasa mah nu alit alhamdulillah mangga mohon ke ta opatan limaan panginten raina nu kadua nu katilu mangga selebrasi na eta mah Cipanon kabinga gaya bebasna cenah anu paling meriah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya opatan panten 5 anak nu sanesna tiasa lumungsur. Ade kadua, ade katilu, taya panten 5an panten atas nu sanesna manawi tah ieu tiasa 5an manawi Pak Haji, Bu Haji, nu geulis nu cantik neng indah, nu geulis nu cantik. Sementawis kanggo kaca pisuling cekap insyaallah lungsurna nu geulis ka dieu bade diiring ku sholawat ka pangarsa ibu anu bade ngiring sholawat mangga sakarapat ibu bapak nu geulis tadi naekna nyalira panginten lungsurna mah ieu hoyong di ais kuno janten mamah mulangkeun paninengan manawi mamah kapungkur ngais si cantik si geulis di palih mana sinjangna parantos aya di pengker kantun nyandak mangga sok candak eta sinjang kantun plek weh kapungkur ngais si cantik si geulis palih mana tah gitu mohon berarti mamah palih dieu tah yang mamah teh tisa sanes kitu geulis neng pan anu bade di aisna nage mohon duka kadugaeun duka henteu geulis hidup mah moal emut kapungkur nuju alit di ayun ambing di ais kudu janten mamah pamiti damang ti antang panginten ieu aisan janten ubarna nembe tiasa bobo deui nembe tiasa tibra deui oge bapak ieu nyandak lilin maksudna kapungkur basa si neng gubrag ka alam dunya sumangetna ngabela-bela lir sapertos lilin ieu engke insyaallah bakal anggesan ieu lilin kawajiban salira bakal digentos urang tiup engke dipalih payun carana bapak mapah kapalih ditu engke neng tiasa muntang kana tak-tak bapak atanapi engke tiasa kana tangan bapak mangga ibu urang kawitan ku sholawat wios audio panginten ka ku ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. سعدنا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى Masya Allah, alhamdulillah. وفاطمة Bu Haji, ieu Aisyah parantos lekasan. Nu geulis urang jurung kupang doa. Lekasan salira nganangna nengnek nu geulis. Insyaallah kanyaah nu janten indung enjing bakal digentos ku kanyaah carogena nu geulis Cep Haris. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti, la ilaha illallah anu maha tunggal Gusti, pangeran raga jeung nyawa anu maha welas asih, sejak ngalepas pun anak mugi panjang punjung Yuswa. Mangga Bu Haji geura porosotkeun eta sinjang jung gelis anaking sing mandirinya gelis dina rumah tangga didoakeun ku mamah lahir batin mugi salira sing aya dina kabagjaan salalamin. Alungkeun buka apa itu lu. Alhamdulillah lajeng Bapak oge eta lilin parantos lekasan tanggung jawab nu jadi Bapak bakal digentos ku carogena nu gelis Cep Haris teu malik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Geura tiup eta lilin. Alhamdulillah cekap Bapak. Lajeng Neng panginten sareng Mamah sareng Bapak eta cai dicepeng ku tiluan teras hijikeun kucurkeun kocorkeun kana gentong panginten. Mangga Neng rada mangkar heula ka pali dieu. Tah sok cepeng ku tiluan urang hijikeun eta cai anu tadi dianggo ngawasuh dampak sampean Ibu ramah hidup kayak di komando. Bismillahirrahmanirrahim. Cur mancur banyu pang banyu hirup pang lokat raga jeung sukma insyaallah sejak dibanjurkeun dikocorkeun ku sadayana mugia sing niceun geuleuh keumeuh kokotororogeun anu aya dina jirim jisim sini. Mangga Neng inggih Mamah tipalih dia apa tipalih ditu salik bager mangga salik dina kursi. Lajeng Bu Haji ieu aya cai 2 gelas Pak Haji palih ditu. Ieu geulis 2 cangkir gelas teh panginten 2 cangkir cai nya bager cai kaheman kaulas kaasih tu janten Rama sareng Mamah duka sabaraha taun anjeunna parantos rumah tangga awet jodohna silih pikanya api kaulas pikasin teu aya halangan harungan gogoda rencana tah nu geulis oge bager kengah hijina sareng Cep Haris teh mudah-mudahan salira sing awet jodoh ruket raket paheut pageuh lir ibarat dipancuh salamina salira paduduaan ngahontal kabagjaan hirup. Urang kocorkeun kucurkeun Bapak engke sasarengan sareng Mamah Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Mamah eta kucurkeun bari iring ku doa. Sumangga Ibu ku sholawat. di dunia Cur mancur banyu pang banyu hirup pang lokat raga jeung sukma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kucakan heula Bapa sok dikucakan laku Bapa. Bismillahirrahmanirrahim. wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dampa sampean mudah-mudahan ditincakeun dilengkahkeun kana jalan anu sae rumah tangga. Ieu dampa sampean nyandak kasalamatan teras Bapak paparikeun Pak Haji kaluhur. Mangga kalantis keun wae tiris mah nyerep nyecep kana salira nu geulis mudah-mudahan miceun geuleuh keumeuh kokotor reget anu aya dina jerit jisim. Alhamdulillah. Cekap Pak Haji neng salam heula ka apa bager. Masya Allah, alhamdulillah hatur nuhun apa atas ngibakan abdi, mudah-mudahan abdi sing bersih lahir bersih batin. Mangga teras we sholawat maneh. Lajeng Ibu Haji ngalih ka palih ditu. Mangga bager dibanjur kuno jantan ibu sami kapungkur nuju ali teh sok dibersihan diseka. Mangga Bu Haji gelis ieu panginten mamah terakhir ngabanjur hidup sing bersih lahir cur mancur banyu pang banyu hirup pang lekat raga jeung sukma pepeujeuh lamun di lembur batur bager sing dareh deh someah hadeh hate beh loba nu mikanya alhamdulillahirabbil alamin. Engke terakhir dipasihan kana tangan si nengnya Bu Haji ras diusapkeun kana raraita sok usapkeun ya sakedik kana rarai salira ditamaskeun cai nu ti mamah gitu. Alhamdulillah yo Masya Allah alhamdulillah cekap ya tah kitu mohon salim ka mamah geulis salim ka mamah hatur nuhun abdi diibakan didorong mudah-mudahan abdi di rumah tangga seueur nu mikanya nuturkeun caroge abdi salamina aya dina kanyaah cekap ya bager Masya Allah alhamdulillah cekap atos Ibu Haji cekap ulah kawin lalanjuan Cipanon kawin disun Pak Haji bari ningali kana kamera bager mugi atuh meuweuh nanjung rahayu nambat darajat tebih balaina para rezekina Masya Allah alhamdulillah tah itu cekap manawi atas manawi kusim kuring dihaturanan anu ka salajengna Wah Hajah Dedah atas mana mangga Wah Hajah Dedah supados nyaketan di dia aya Mang Asep Abah Haji Adid Wah Haji Didi Bi Rasti lajeng Bi Hajah Yom Aep mangga sapertos tadinya dibanjurkeun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga ibu-ibu mangga sok saurang we sakedik sewangnya sakali we ngabanjurna supados teu tiriseun teuing. Mangga ieu kasepuhan wa mangga wa bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Mangga uwa dibanjur sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arus. Mangga wa terus siap. Ini kamu Anu bade ngibakan ti ditu mohon saya. Sok ya Imam al-Qiblatain. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya gitunya sepados rada luhur ngabanjurkeun katingali ngucur ngocorna cai pangwilujeng kanggo nu geulis mugi rumah tangga awalun wal akhirun, rumah tangga nu unggaran sing janten rumah tangga anu terakhir regreg rug runtut raut sauyunan salamina aya dina ridho panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Paripaos manawi kacai sing daek susuci babakti ka Gusti nu Maha Suci kadarat sing daek sarolat memuja takwa ka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bakal bagja dina kahirupan salajengna. Mangga aya keneh kasapuan anu teu asan wah aji mangga sok di rada diengalkeun ke raina manawi tiasa duanana urang mangga ahon sok wios tadi teu sungkem oge urang dina dinten ieu panginten ngiring ngabanjur ku cai kanyaah kaheman kaulas kaasih ti sadayana manawi ka audio tiasa diiring ku shalawat Jibril anu tadi tos disayogikeun panginten masih rada aya keneh sabaraha lami mangga aya keneh atos rai panginten sok mon dihaturanan ta ku si cantik si geulis kanggo ngabanjur insyaallah terakhir kayak panginten eta mah selebrasi aya sawer di kantor seueur sawer anu dinten ieu bade diawurkeun mah kirang langkung 6.800.000 manawi malik itu terakhir nu bade mulung sawer mangga persiapan engke tapi eta mangga neng ieu bibi manawi rerencangan ponakan masyaallah alhamdulillah mangga cur mancur dibanjur ku cai kanyaah kaheman kaulas kaasih ti sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terus salib silih rangkul dulu. Mangga bisa inu kalangkung panginten biasa di dia di paling bahkan bari doa panginten keur salira geureus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Nyaahna deudeuhna ti sadaya kulawargi geulis. Ngiring ka salira. Sallallahu ala rada luhuran ayeuna tirisnya cu insyaallah enjing mamoal aya Haris anu hate anu bakal jadi pimpinan dina kahirupan salira Haris Fadil Abdurrahman SPD. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib silih sibeuh ku kadeudeuh jeung dulur paheula keur leutik bager sok silih banjur sok silih mandian komo lamun parang aya hujan si hujan nyerep nyecep
ngabasuhan silih simel tak ayeuna terakhir meureun bager silih banjur ku cai kanya kaheman mugia tatali wargi paduduluran salamina aya langgeng maya alhamdulillah cekap Masya Allah alhamdulillah cekap ya ngaradeg bager ngadeg yang ngadeg ya sok ngadeg palih dia sok neng alit nyandak sacanting saina kucurkeun kana mastaka teteh bismillahirrahmanirrahim tadi teteh tos ngabanjur nu jadi rai bismillahirrahmanirrahim bari diusap yang diusap nah gitu teteh mugia teteh sing seueur mikanya mikal asmika asik alhamdulillah base sadaya anak bagernya sampai alhamdulillah cekap ya saralim heula ka teteh salim aa ka teteh salim alhamdulillah ya si cantik oke si bungsu salim heula ka teteh lajeng dirarangkul kuduan ke dipoto ngalangkungan vendor foto di MP di darah ya cakap gitu Masya Allah alhamdulillah Pak Haji sakedap manawi teu nuju repot Pak Haji Pak Haji hadiah sakedap Pak Haji manawi iya ya cai dina ketel kucurkeun kocorkeun golontorkeun kasih cantik si gelis si neng ka abdas cakap Pak Haji ieu cai golontorkeun ulah disaatkeun neng abdas wudu niatan isukan rumah tangga teu manang harta banda pangkat kekayaan tapi manang naridoti Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gelis sakali deui niatan isukan rumah tangga ku hati anu ikhlas hayang keng ridho widiti Allah Subhanahu wa taala salamina salira aya dina kabagjaan aya dina panang tayungan kalayan bakal nyorang kabagjaan dina kahirupan rumah tangga cekap bager anaki Masya Allah alhamdulillah salira hiji insan muslimah anu turut patuh kalian solehah jaga laksanakeun parentah agama utama na pancerna hirup salat anu lima waktu cekap yang Allahumma sholli ala habibina wa syafina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'ama wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa zikal karim adimi sultanik Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah min sautika wan nar Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa syar'an baidan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma Allahumma gfirli walidayya Allahumma alif bainahuma kama alabta haris wa indah wa kama alabta nabi Adam wa siti Hawa wa kama alabta nabi Yusuf wa siti Julaiha wa kama alabta Nabi Muhammad wa Khadijah kubro ya Allah pun anak nang indah bade ditikahku hiji pamanget jenengan Cep Haris mudah-mudahan aranjeunna sing paranjang yuswa paranjang jodoh gampil milik rezekina kalian gede tuna mugia marentena sing aya dina kabagjaan lahir batin salamet di dunya parat natal dugi ka akhirat oge kenging dita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainahuma fi khairin alhamdulillahirabbil alamin siril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin neng cari heula pilih aya keneh kembang dina itu sok pasikeun ka neng cepeng dina tangan kembangna yang
mohon kembang naungku pastikan ka tetehnya cuk ieu teh kembang teh dina gentong amah dina gentong mau dina cai ieu teh simbol siloka kembang teh seueur mikarsapnya cuk mudah-mudahan salira oge sing seueur mikarsap gitu tingali heula dipayun gitu bari tingali kana kamera gitu kamera kesan terakhir yang kayak selebrasi neng rada ngadeg sakedik yang berdiri ya ngadeg teras awurkeun kaluhur bising sarila seueur harta banda pepeujeuh eta teh ukur pupulasan anu bakal kacandakoh amal sedekah jariah 1 2 wur alukeun kaluhur alhamdulillah muntang yang nu hiji kana dadah heula tuh kana kamera ieu artos 6.800.000 bade diaburkeun sok neng ngawurnya sok bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 ulah ka dieu yang awas bising kana ieu ulah kana kaca pali ditu we mana 1 2 3 wur tah terus teh indah tah awas kamera saep yang dirin sadayana kitu manawi jisim kuring medar atanapi mandu acara adat ngaras sareng siraman Neng Indah Siti Nurwalidah Mujahidah SPD anu dinten enjing mantena sejarah rumah tangga sareng hiji pameget jenengan Haris Fadil Abdurrahman SPD mudah-mudahan aranjeunna sing panjang yuswa panjang jodoh digampilkeun milik rezekina kalian aya dina kabagjaan salaminna ieu acara alpukahna restu singgih rias make up wedding rias make up profesional dieudeul ku vendor foto ti MPL Photography Project oge video shooting ti Aldi Alia Foto sinematik atanapi video shooting production sakitu anu kapiatur kalian hayu ieu acara urang tutup ku aosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wal hul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga